berat ya. Geus sugeurkeun dua restu urang karya di ibu hidepan. Geus sugeurkeun karidoan manahna anu jadi indung. Hiji papagon ngecela kudu hidup neangan karamat kaditu ka dieu ka tempat anu caneo neangan karamat kaditu ka dieu ka tempat anu suni. Horeng teh karamat di dunia aya paeun angin saha indung geus. Yen Bapa doa yakin ijabahna Allah, doa yakin ijabahna Pangeran anu Maha Welas Maha Asih, doa na moal hiji, doa ilung jeung Bapa yakin numrak ka hidup dua anak Yulis Ayuda Iman anak ini patarema gentang berada ku hidup sumujud kena jadi indung neng cek mangsa capang masakan nama Gusti nu Maha Agung ampun anu kasuhun sanes kantong kaawan dipun pangundung mama pernah kita tikan beber layan tarikan karena mudik imah tanggamu rangkul mama nece rangkul ke mama rangkul mama rangkul mama tapi imah tapi ayu minta dia abdi pamit minta dia abdi pamit hapunten anu kasubut meninggali ne pamit katur nuwun mama abdi parantos urang sampun ka sadaya mama dikabik alit cukup ka ayeuna teu dia diajeng-ajeng panggung mama utang abdi pamit mama abdi amit Yulis Ayuda Imam kanya mama pupunten kemang keraton mustika mama kawangan panggung mama barengan hidup ya Allah ya Rahman ya Rahim anak ibu kabar air batin berala Ayuda berala Imam tulungan mama kali hidup bumi hidup timbul kabajakan lahir kumaring batin amin ya Allah sekap neng mangabu disun heula nengna disun taharna mangga nengna disun kata wis kalian kadede kalian tol kanya bikin ibu alhamdulillah ngaling Aiman ka apa neng Ayuda ka apa dari sekarang ngadeg payunan apa ngadeg payunan apa neng Ayuda Imam anu payunan hidup taya sanes kata tangkal darajat na kehidupan hidup dua-duanya menjadi kau sasat nabak teu aya beurang teu aya penting mereka payah tapi demi iman jeung Ayuda Bapak rindu demi iman jeung Ayuda Bapak ikhlas kasih geus dumantan supaya hidup aya dina barokahna Allah berarti geus anak ini suhunkeun dua restuna mangga neng sungkem ka apa terus tadi mangga cek iman atau sakedapan mangga cepeng masakan apa Papa tapi hapunten Papa meninggali ampun anu kasuhun sanes kantong kakirangan ampun anu kasuhun tumaos abdi tau beseur ngajakeun mana ampunan anu kasuhun pidoa anu rangkul apa neng cek mana rangkul apa sun kedua anak mangga Bapak
abdi ayuda abdi imam putra saya yun kedua restu nama abdi kaputar saneskan dan kakirang yun iya abdi kasek sini ku sadaya ada model sami ngepak berbayar abdi amit bapak abdi pamit bapak abdi sareng pun mojo oke pun cek saja kawitan di tembayan anu biasa abdi sok kumpul semua sareng bapak kali mama yun iya abdi wae pamit abdi bapak kasih iman ayuda Kupunton kemang kenatan mustika bapak di pawanangan gelis anak najan cerita gelis takdir Allah serana pasten kadar di gusti yang mana mugi akhirnya tilu bagja akhirnya bagja batina rumah tangganya ini bakal Allah rumah tangganya ini dari dona Allah sakinah mawadah warohmah manjing di kehidupan kita berapa anak ini tunggak bapak pangan hidup mudah-mudahan darajat bapak keselamatan rahayu jadi ibu demi bakal rumah tangga ayuda dan iman berasep rahayu sama rasul bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwwata illa billahil azim berasep amin ya Allah cekap neng maha alhamdulillah alamin suhun kedua anak enak mamah kedua nyanyinya sekadapan baik ka mama ka mama ka dieu mohon neng kami dua kali itu sekadapan baik ka mama ka iman ka iman sekadapan sungkem sama mangga sungkem kawitan mangga alhamdulillah kata wis ieu utami napun cek iman kali neng ajudan nyunyungkeun dua restu perjantan ibu na dua-duana kata wis pangurupang doa perjantan sepuluh pangdoa dengan ibu mudah-mudahan ya Allah ieu pun anak aya dina panguwuh Allah subhanahu wa taala na ridona Gusti anu masuci mangga cekap cek neng rangkulna ka mama sekadapan muhun rangkulnya di dekat habis ditinggalkan ke orang sadaya alhamdulillah rabbil alamin beral anak king imam cekap neng ngalih ke apa mohon tadi kasam pakai atas sekedar atas sekedar mangga neng dekun neng na iman makasun kedua bapak abdi iman putra bapak abdi ayuda putra bapak semua lu di dalam pernah apa di SMS kapun dan ustaz sukses satu gerakan keduaan utama ayuda iman pangdunga bapak mania dan khusus ke iman bapak saja ditipkan ayuda gerak bawa karena kehidupan anu dikerido ku Allah gerak tungtung tuyun kuna sehat lemah lembut anu marani belkeun tapak di jalan kehadean anak ini mugi-mugi hidup tidak ujung kebagjaan bagja lahirna bagja batin tuduhkeun ku hidup sebagai iman rumah tangga bawa ayuda kan jalan keridho Allah mangkade kasih mangkade anaki salat lima waktu kade buat sampoleh kata benteng rumah tangga utama berapa kasih berapa anaki cekap saya mangga rangkulna ka apa saya neng rangkulna ka apa sekadapan alhamdulillah rangkul di rangkulnya ditinggalkan ke orang sadaya mugi-mugi singkatan panjang di orang sadaya saang bulan 14 balumbang tunggu lagi desa sapuan tegelik terbalik mugi-mugi singkatan panganter kangge pun anak neng ayuda rancak iman ku andir cekap neng saya alhamdulillah mama mangga punten kangge nyawer benten balik di balik dia bae mohon nyumun kan portina tuh Pak mohon balik dia mohon balik dia Pak mohon sepuhna mangga ibu bapak cek iman mangga neng sepuhna biasa ngagoneng kegendeng di paling gede gedana Pak Dokter SDD kali ibu paling dia mohon apa paling dia ibu paling dia mohon agak neng alhamdulillah balamin neng sabada panyung keman neng ayuda cek iman alhamdulillah sasatna bapak kasabat nama digentos utamina tuang ibu tuang rang anu saja ngawakilan ditipkeun ke dalil lisan anu utama neng ayuda cek iman alhamdulillah hidup perantos di patrina ku jatuh kami dibeungkeun aku katika dari dona Allah akan
asmana tuang ibu tuang rama dua-duanana hidup si ngarendekeh kawasare ngarandakah batang manja Purlayung kasih nugrahan berais yang panjeran bagja mugi hidup tinu mujeng kabagjaan rumah tanggana anyem tentrem rumah tanggana ina barokan Allah subhanahu wa ta'ala. Neng sameme akang ngawin tanam bae teh kabegat macetna banyak gitu segera anu ka pasar daripada ngawitan cenah teh neo normal nyebat nama gitu nya tak neng penten